Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sareng simkuring Muhammad Rizki. Dina dinten ieu simkuring bade ngadugikeun warta longsor di pasawahan warga. Pamirsa anu mulya, cunduk waktuna kana acara Warta Ma'at Taqwa di Bandung. Dina bahasa Sunda anu dipindahkeun ku dina poe Ahad nu geus kaliwat di Kampung Manggis Lihir, tepatna tabu 10 enjing parantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga salembur kusabab ayana longsor di caket pasawahan warga. Tina kajadian ieu sakedikna hiji warga pupus anu jenenganana Bapak Sobri tukang kuli macul sareng 4 warga sanesna kudu dicanda ka Cimande kusabab tulang pananganana patuh katinggang urug. Dina ayana kajadian ieu urang sararea kedah waspada tina sagala hal supados teu aya deui kajadian nu sarupa. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patepang deui di lain waktos. Simkuring munggaran pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.